orai ngan sakadar gentos acuk. Datang Ramadan teh pagining-gining bajuna, palus-alus tiungna, akhirna teh tiung denai, baju denai, HP Oppo ngan hampura karena hutang babari poho. Padahal heula kan bayar hutang, well. Heula kan bayar hutang, lain baju gining da wirang, piknik ka bedag ai bayar Bang Emok henteu. Keuntungan besar ke ibu-ibu nalika ibu menangkan salaki nu goreng. Kalau mana untungna nu goreng mah moal hayangeun salingkuh. Nah, da moal payu da goreng. Lawan. Naon? Teu boga duit? Duit lamun loba nu hajat. Tong mere. Tong mere, anggur menta kan hajat. Oh kejeng kudu mere digablek. Otak kahayang teh nu hajat teh kudu karena Allah, nu miskin teu mere teh bere konca tuh. Dan dia nu miskin teu mere rajin dibere konca, mihna dibiceun opat hiji. Parah hajat itu patut teh. Ah nu amplop. Ayeuna pan amplop 50, mihna 5, botan hiji, minyak hiji. Nah, di amplop 25 dicopot botanna hiji. Karena bisa aya nu kitu di dieu. Teuing nyaho. Zaman Nabi nu dihargaan jelema karena amalna, we ayeuna jelema dihargaan karena gede hartana. Bandungan ku Bapak, tuh nu di luhur 271 triliun koruptorna, tapi ye masih kena dijaga, dihargaan, disanjung, dipuja-puja padahal bangsa rakyat leutik anu sangsara, saha nu ngajagana, saha nu malirena, saha nu ngahargaanana. Poe ayeuna urang geus tibalik ieu otak, loba ngahargaan karena hartana kajeun ka bangsa, tapi naha nu miskin anu jujur tara pernah dihargaan. Well. Bangga bangsa Abu Karom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina qalbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah jingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sarberumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat dirjanji sumpah hamolan calin ci loncat mulan budar tina tali gadang cidra tina supaya moreng ngijing sila bengkok senembah sejak usuh nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia macor ngagolontor kajunjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat kahirupan urang sadaya
nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan parantos natrat nagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa hayu urang nyarande ka Gusti murbehing alam moga-moga gempangan urang sadaya riungan urang sadaya di ieu tempat sing jadi cukang lantaran jadi amal kasolehan ti dunya nepi ka akhirat. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebek tur LPMD ibu miwah bapa sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil ari ibu pangaosan neangan naon mau balik gitu bisa beda niat pak tukang dagang matak daeke neangan untung dalam untuk untung mah eureun dagang tukang tani neangan hasil dalam untuk hasil mah areureun tina tani tah ari ibu pangaosan neangan naon ceuk ibu pangaosan teh neangan ilmu geratannya ka ustad nu deukeut pa ustad kitu naon fungsina ilmu maka eta ustad bakal ngabukakeun al ilmu nur ari ilmu teh cahaya berarti lamun ilmu cahaya pertanyaanana geus kawancoran acan urang ku ilmu urang aku jawabanana acan kabeh nu hadir di dieu arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting malolon kabeh arapal ilmu sodakoh tapi naha yatim miskin diarantep kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha ustad ge burger wae berarti lamun kitu ilmu teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge teu pati bisa matak dina ceramah teh entong sodek ngoncoran batur sabenerna ngoncoran awakna sorangan well tuh pan ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat nyaho tapi naha nalika salaki teu usaha naha ibu judang jeding jeung jemrah jemus al ilmu nur ari ilmu teh cahaya deuk kawancoran kumaha jadi ilmu didinya bakal bijil cahaya tah maka bajil anu disebut nurullah aya nurullah teh cahayana Gusti Allah di mana letakna nurullah hiji dina amis budi dua dina ramah tilu dina someah tilu opat dina dareh kagenep dina hate nu ninggali celik putih jeung celak herang kakara aura urang bakal aya nurullah cahaya Allah lamun sifat hirup seperti kitu deuk aya cahaya Allah kumaha baeud wae ditanya jiga numbung keding wae batur meuli gedong nyeri hulu gerak pertanyakeun cahaya Allah nu mana nu aya dina awak urang da cahaya Allah manitahna ge tawado bersih hate nyaahan deudehan nyeri hate lamun urang can bisa melaan batur teu ngeunah diri lamun urang can bisa nulungan batur ieu nurullah teh teu kudu jauh dijugjug teu kudu neangan anggang nu ngaran ilmu koreh ke nu deket bae teu kudu nyiduh ka langit disilamokot kana diri teu kudu neang nu anggang sabenerna ilmu aya na hatena masing-masing nya di mana atuh eta ilmu teh ilmu teh ibu aya na awak ibu panon jeung awasna suku jeung lengkahna biwir jeung ucapna ceuli jeung dengena lamun bener eta aya ilmu tuluy kacahayaan ku Allah biwir bakal eureun ngagugoreng batur ceuli moal beuki kana gosip panon moal pernah popolot kanulian samemeh urang molototan kagoreng patutan batur polototan heula kagoreng patutan diri sorangan ulah nepi ka ani kagoreng patutan batur wawu tapi kagoreng patutan sorangan teu wawu si eta lolong bonconong batina well
bari teh nu kitu teh pan KB gitu. Kudu apal penyakit panon. Penyakit kedua hiji nunutan, kedua sare. Bapak mau duit 111.000 nu diasupkeun nu 1.000 ayeuna teh di masjid nunutan. Angka hiji katempo, angka 0 teu katempo. Angka 0 teu katempo poropak datang dadakan. Keblus teh nu 100 da ngasupkeunana bari nunutan disieun ku DKM hade cenah mane infak aing teu sadar juga aing sedik 100 nu lapur. Balik di masjid ditagih ku pemajikan, Pak mana keur beas pan ngahuleng harita keneh. Kunaon bapak ngahuleng? Astagfirullahaladzim. Kunaon bapak istighfar? Wah mah cilaka, sodakoh dianggap cilaka. Kunaon bebeja ka pemajikan aya naon? Bapak terek ngasupkeun nu 1.000, ayeuna bapak nunutan di masjid ngadun geblus nu 100, eta cek pemajikan cek aing ge eureun ka masjid teh. Narunutan cerete teh cek pemajikan cicing bapana di dieu ari mamah ka mana ka masjid deuk naon deuk salat lain deuk ngabongkar koropak. Tina panon penyakitna adalah nunutan. Naik deui tina nunutan kana sare kade ieu mah penyakit sarare. Lain sare panon ieu tapi kade sare panon batin. Keblus ka masjid poe Jumaah batur khotib si eta sare, batur wiridan si eta sare, batur ngadoa si eta sare, bubar ti masjid si eta nu bakal ngocobrol tentang masjid. Hayang cenah Jumaahan di Garut. Nah, ustadna ge sarasat kitu. Citu gagabah sia kadulur urang nyebut sesat, deuk teu sesat kumaha cenah Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah. Eueuh wiridan acan. Ditanyakeun teh ka PRT cinta bener di Garut aya Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah, cek saha, cek si itu tong dianggap jang naha molor ti barang datang. Naon maksud kuring sare? Lain sare panon ieu tapi kade sare panon batin. Jelema nu sare panon batina beuntak kana kalakuan batur, nyaho kana kagoreng patutan batur, akrab jeung kateuceurgan batur, tapi si eta poho kana kagoreng patutan dirina sorangan sehingga amal leutik asa gede batur dianggap cara karuntah kabeh. Well. Mata nu ngaran hirup gerak piceun. Naon nu kudu dipikeun? Rasa. Bisa ulah boga rasa bisa, pinter ulah boga rasa pinter, daek ulah boga daek, alus ulah rasa alus. Iya nu kudu dipikeun. Soleh ulah boga rasa soleh. Sabab nu kedul digoda ku kedulna, nu daek ge sarua digoda ku daekna, urusan doraka mah sarua. Nu kedul pengajian digoda ku keludna, anu daek ge ieu digoda ku naon ku ujubna. Mata teu saeutik pan bubar pengajian tibarana ngaos atuh tuh ujub datang dregdeg maca Quran, nu kedul maca Quran digoda ku kedulna, nu daek maca Quran digoda ku riana. Serak saeutik asa serak na ku naon tos ngaos Quran sawangi tuh geuning. Bener teu Pak? Mata nu disebut ibadah teh nu mana atuh? Nu disebut ibadah mah lain nu nemrak hareupeun manusia, tapi nu disebut ibadah mah anu nyumput dina hate nu cukup Allah anu apal. Jeung yeuna berat itu ranggeun kitu. Ayeuna ibu pengajian untong dianggap ibadah heula, da beda tujuan. Kadang-kadang kasalaki bebeja apa anjing teh aya pangaosan nana gerhana banyak mak teh make kongkorong tah naon urusan kongkorong jeung pangaosan. Salakinya jual domba belikeun kana kongkorong ngadak-ngadak si eta leumpang jadi dongkok. Tiba pinggol ti dieu nepi ka dieu. Rasa maneh pamasalakinya di jalan teh diobrolkeun teh ieu teh 15 gram nu sabelah, lain teh 14 gram nu sabelah. Nah, dan sami teh hayang mantog. Nah, teu sudi anjeun ka Bandungan jelema gelok kitu. Malahan lamun nyampur teh sakedap cenah bade nyampur heula rencangan dijibrig-jibrig hayung naos. Judulna pengajian tapi hatena dekria ku pangaboga dan naonan perkara kitu. Bener. Siklirkeun tiung ka tukang da eta tu anting ladang lebaran. Keur mah heueuh hareudang kata mah dibuka hareudangnya atuh teu kieu. Inilah kagoda.
mata gedong sigrong mobil mewah sawah lega jelema nu teu boga sifat rasa, teu boga rasa boga, teu boga rasa pinter, teu boga rasa daek, teu boga rasa bisa mampu, artina diserenkeun ka Allah langsung, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek didaekeun, pinter ge dipinterkeun, mata geura bejakeun ka jelema pinter, ulah boga rasa pangpinterna, iblis datang Allah leungitna, teu saeutik jelema cilaka lain nu bodoh, tapi jelema pinter datang sombongna. Tapi heueuy matak saha atau orang lamun dengan Allah, lamun tanpa hidayah Allah, tanpa atikan Allah, tanpa pituduh Allah, urang teh jelema salah tuluy-tuluyan Pak. Matak didinya tempatna manusia kudu bersyukur, daek bersyukur ku daekna, bisa bersyukur ku bisana, pinter bersyukur ku pinterna, carina jelema nu bersyukur mun geus pinter, daek ngoncoran jelema bodoh, lain nyalahkeun jelema nu bodoh. Ai urang geus bisa teh kumaha tah kanu eueuh ka bisa beleku maneh mah hirup teh tempo akan deh. Ta eta nu maksud kuring da ieu ge nu teu datang ka dieu nu salah mah lain nu salah mah lain nu teu datang, ieu ta nu salah mah nu datang. Ada dibuktikan sok ari ibu nyamber pengajian kanu osok kanu tara kanu osok nah nu tara disambeut tuh Pak nu osok mah teu kudu disamper da judul lagi osok, justru kewajiban anu osok mah geura samper anu tara ngarah jadi daek. Pertanyaan nah nu tara disamper da tara berarti ibu teh sudon sabaraha kali ibu ngajak nu tara lepok bener ya bener Pak benar atuh panon teh loba teuing lalajo pedah batur teu ibadah, lalajo panon teh pedah batur teu ninggi ka masjid, pedah batur teu diudeng, pedah batur teu disorban, tong lalajo teuing nu kitu aya amal anu leutik anu Allah cukup apalna, maka hate nu kitu nu ku Allah bakal dititipan kasuksesan jeung kamajuan dina hirupna. Amin. Maka lamun hirup ya kabeh hayang maju, sumputkeun amal ibadah cukup urang jeung pangeran anu apalna, ulah pernah nemrak hareupeun sasama hirup. Ya mah teu da kumaha geus barang bere dipoto. Ini kal jabar geuning Pak. Aduh. Ieu penyakit ieu kaum ieu. Ini kal jabar ke gede bage 300.000 nyewa bus. Sodako maka tatangga anu miskin cantang tuh sakitu. Cinta pada kamarahana ibu kal jabar asep. Cinta pada naon ngiring netepan si eta ka masjid deukeut kita umah. Bulenyem ka Al Jabar. Nah, dan di ditu teh demi lain ibadah selfie. Jempret foto paragpag dina Facebook. Alhamdulillah cenah abdi paratos ka Al Jabar nu kadua kalina. Nah, da tatangga teh dahar mah teh dipalire. Ibadah nu mana sebenarnya jadi andalan engke keur nulungan urang di akhirat. Bener Bu? Sabodo hari diulum deheug teu kajian. Mata Allah bakal nitipkeun ilmu ka eta jelema lamun hiji sifat rasa leungit. Lamun bapak hayang beunghar babari ulah sombong nalika keur miskin, maka Allah bakal nitipan sifat beunghar. Naha miskin wae henteu sombong dibere kabeungharan bakal nyaah kanu miskin nu aya dina hatena adalah parentah Allah lain parentah hawa nafsuna. Lamun ibu hayang pinter, bapak hayang pinter dan babari piceun sifat rasa, ulah rasa bisa, ulah rasa maneh, ulah rasa aya, maka Allah nitipkeun eta ilmu sehingga ku ilmuna bakal mampu ngoncoran jelema bodoh sabab urang ngalaman jeung ngarasakeun jadi jelema bodoh. Mangka tina perkara ilmu dibagi kana 3 tingkatan. Hiji jelema nu karek wawuh kana ilmu, 2 jelema nu geus bisa nyicikeun ilmu, katilu jelema nu geus bisa ngamalkeun ilmu. Nu ngariung di ieu tempat tingkatan ilmu nu mana anu urang geus aya, bisa jadi urang mah karek wawuh kana ilmu can bisa nyicikeun ilmu. Jelema nu karek wawuh kana ilmu cai kolomeran ge dianggap lautan sehingga dirina asa pangbisana, asa pangbenerna, asa pangalusna dianggap batur teruntah kabeh, padahal hakikatna ilmu urang disebut pinter lantaran jasa jelema bodoh. Rek disebut pinter kumaha lamun bodoh? Bener.
dan disebut beunghar teh lantaran aya si miskin, dan disebut beunghar kumaha lamun kabeh jelema baleunghar matak bersyukur Pak aya nu miskin teh carana jelema nu beunghar bersyukur ka nu miskin gerak tulung anu butuh, gerak talang anu susah, gerak jahit anu teuteuleuh, gerak oncor anu poek, gerak tulungan ka sangsara anu miskin. Ieu teh syukur dalam beunghar ka nu miskin. Bari lalajuan anu miskin gede jasana, aya nu maot nyokot pacul pangheulana nyieun kuburan, aya nu maot nyokot pasaran, tahlil 100 poe si miskin mah tara eureun, matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna jug nyieun kuburan sorangan. Manusia tetap butuh ku batur. Disebut pejabat teh lantaran dicoblos ku rakyat, dalamun rakyat teu nyoblos masih eta cantang tuh jadi RT acan, matak saenggeus jadi pejabat teh tong somong-somong teuing, hei pejabat tong ngajaga baeuna kursi turun atuh ka rakyat euy. Bener. Maranehanana dahar di restoran rakyat mah beas 400.000 nepi ka linglung kana sirah. Maranehanana datang Idul Fitri naon nu jadi kabingung, tapi ke rakyat leutik bingung budak can kabajuan, bingung hayang ngirim ka inung bapa, bingung hayang barang mereka tetangga. Coba si itu makan aja pisang 2 ku si laing we. Bener Pak? Termasuk ustad sekalipun boga nama besar jadi ustad karena ayana jamaah, matak ustad eta lain bapak jeung ibu kudu nuhun ka kuring, tapi kuring kudu nuhun ka ibu bapak. Nah dalam ibu bapak teh datang jeung teu hadir, nah kuring teu ngomong jeung temok di dieu Pak anu kudu dipunculkeun tawadohid. Bari teh pan gede jasana ngayakeun pengajian kita tuh para pemuda anu indit ka Bandung, indit ka Jakarta, arusaha di ditu balik ka dieu ngariung urang ngayakeun pangaosan cenah kitu tadi teh dongengna. Tah matak ibu teh lain nuhun ka ustadnana, kudu nuhun mah tuh ka para pemuda anu di luar. Nah ieu teh jasa aranjeunna sehingga bisa jadi perkara ieu. Weh. Asli tah. Situ percaya. Sok atuh urang kosongkeun ulah boga rasa dina diri, jelema anu teu boga rasa dina dirina maka Allah bakal milih kamajuanana, Allah bakal milih tina segi ilmuna, jadi hakikatna nu ngaran kahirupan urang teu wala kaya la haula wala quwata illa billah, sakabehanana ge takdirna ti Gusti Allah. Bapak punten lalajoan ya kuring sok tinggal aya teu merek pi ustadeun, kopiah henteu, sorban henteu, udang henteu, gamis henteu, baju ge biasa kieu, celana biasa, ngomong-ngomong biasa. Aya teu merek ustadeun tempo tina beungeut. Da di tempat-tempat ku kuring mah bapak ibu anu ki ustadeun mah tuh gararaga. Apa anu merek ki ustadeun mah bakal kaciri, gamis nangangsar, udang nabadag, disambut geuning ku para jamaahna lamun sumping teh wilujeng sumping al mukarrom da pedah di gamis, da urang mah anjir ku hare-hareana. Aya nu ngagabrut nini. Tapi bapak kudu balik karena diri urang pariksa karena awak segala rupa perkara moal kejadian tanpa aya izin takdir Allah. Artinya ieu teh pelajaran hirup keur ibu, pelajaran hirup keur bapak. Geuning takdir lain ayana baju, geuning takdir lain ayana kopiah, geuning takdir lain ayana udeng, geuning takdir lain ayana gamis. Takdir mah pamilih Allah pikeun jelema nu dipilihna. Jadi kuring teh wayah nu keur diigal-igal ku Allah. Naon anu kudu disombongkeun dina awak kuring? Teu perlu. Ya ngomong-ngomong biasa Sunda, orang Garut kurang Sunda, kuring ke di Bandung Sunda, nyama aja lamun ngomong-ngomong Sunda. Ayo urang mah cicing di Garut, ayo ngomong ke Indonesia. Jadi kan tak tektok, awas jangan main sisi balong nanti 3 jemur dari balik gitu. Awas jangan main sisi solokan nanti palit keh. Tapi ka Sokota hirup teh. Rumui akina ti kota, cucu kakek dicari-cari gok di dieu beuki kacau. Tembongkeun wibawa Sunda, tembongkeun jati diri Sunda, Sunda keuna ku wibaha, Sunda keuna ku martabat budaya Sunda. Maka kuring urang Sunda ngomong ge deuk Sunda. Bener. Ulah urang Garut leos ka Arab jadi balik ka Araban. Urang Garut leos ka Jakarta balik ka Garut jadi Jakartaan. Jengkel gitu lah, jengkol gitu.
teu perlu budaya batur tong dibawa ke urang tembongkeun budaya urang nu sabenerna bener termasuk urang agama Islam teu kudu ngiblat ka Arab. Nah, sabab budaya Arab jeung budaya Indonesia itu bakal beda. Lamun urang ngiblat ka Arab, nah bisa bapak nemongkeun budaya Arab da moal bisa. Tuang di Arab kutilu ramo, sabab nu dicopot adalah korma. Cobian bapak tuang kutilu ramo nu dibikeun angeun kacang. Tapi moal batuk heuh. Kaharti. Di Arab di masjid tara aya pupujian langsung we bab salat geblus ke masjid kajian doaan berjamaah duaan. Coba di Garut mah aya metode heula naon ngaranna pupujian geuning aya abah eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah las eueuh da mina butut maah salat subuh aya setengah genep maghrib. Kunaon di Garut aya nu kitu budayana, kunaon di Arab aya nu kitu lain budayana, beres Pak. Nah atuh di urang mah jeung aya pupujian ngolo supaya anu teu ka masjid aya ka masjid geuning di masjid teh acangger eta keur pupujian keneh. Jadi pupujian teh identitas Pak. Kahatos rupina ternyata cenah Mang Matara tara pupujian langsung we ka masjid kul sorak talamun Mang Tara tong ngagenggeureukeun nu osok tong ka pangarepan anu tara agama teh pigawe ku masing-masing bae lain pasea pupujian jeung henteu ayeuna gawe henteu kunaon eta hate hayang we burger well padang beda di Indonesia ceramah beda. Di Indonesia mah ceramah teh kudu aya bodoran. Nah, masyarakat babari jenuh. Di Arab mah lempeng bae ceramah teh nerangkeun surga, nerangkeun neraka. Jamaahna nerangkeun neraka, ceurik. Jamaahna nerangkeun surga, kabita. Coba di Indonesia nerangkeun neraka surga, jamaah mantau. Abdi naon sih ustaz neraka surga, capek anjir gitu. Mantap di Indonesia kudu bikin metode ceramah teh supaya bikin betah gitu tah supaya bikin pungut-pungutan gitu tah nyieun metode mata kuring ceramah nyieun metode minimal ibu teh betah gitu ulah eleh ku dangdutan dina dangdut mah aduh di jam 8 lalajon ke jam 5 buat nago kan diajak balik usaha lagi hayu balik cicing rame keneh coba na pengajian diberes saja juga teh bujur hayang balik metode ieu teh metode wali songo teh ngolo ku wayangna nya diolo geuning bangsa urang teh ku wayang saengga muncul we wayang golek bijil we ti jelekong Bapak Asep Sunarja ieu teh ngolo dina agama bijil geuning kakawen semar Yawe nangun semara kuncung danar wulung lu kesemaratan kebok leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jamelek jadi satria kanca tuh nu tukangan bapak-bapak bari ngaharewos teh sangka cenah teh ustad keur kasih teh halus sorana nuhun bari Allah nu ngomong gitu teh Allah lamun dina alam kahirupan kumaha bayang nerangkeun kasabaran hirup mapak baya kena larahin pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasan pangeran ya pangeran ieu teh nerangkeun kasusah mapag baya bayu kena lara balangsa tah ibarat jelema keur bobogohan cenah rumah tangga bakal bunga geuning kanyataanna geus rumah tangga kadang susah mapag baya kena lara mata ulah anti bapak kana wayang punten cenah dieu anti kana wayang komun raga wah naon cenah wayang bid'ah dolalah neraka ai semar geleg-geleg tong sok kitu ieu teh tata cara wali songo nepi ka bangsa urang ternyata lewat budaya
naon atuh budaya nada, naon aya nada tradisi, naon aya tradisi kebiasaan. Tak urang teh geus leungit Pak kebiasaan. Datang Idul Fitri supaya kokoh kudu duluran. Anak urang dituliskeun dulurna nyai anterkeun tah rantang ka dulur maneh. Leugeudeut Idul Fitri ka ditu, leugeudeut ka dieu saengga budak apal. Oh ieu dulur urang. Leungit budaya kitu Bandungan ayeuna Pak. Dulur asa batur, batur asa dulur. Leungit budaya urang sebenarnya asli. Kolot baheula boga budaya lamun barang dahar tong diheulaan kolot, kolot heula barang dahar sehingga urang tadi alas ku kolot. Apaan ayeuna bogo-bogo biak ku anak. Leungit tah budaya. Kadua nu disebut budaya adalah nada. Batak Bapak ulah pernah nyebutkeun anti budaya. Sabab budaya di dalamna ada nada. Adan make nada, ngaji make nada. Lamun ceuk Bapak anti budaya wayahna adan tong make nada. Teu kabayang di masjid Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayalah sholah, hayalah sholah. Saking kumbung make nada situ. Make atuh nada ngan kudu akur nadana. Bilal bin Rabah jagona. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada raos ya ngan di urang mah tong dibere ada nu alus teuing. Bere mah ada nu bieuna subuh hees gitu mah. Matak ada di urang mah tong alus, nu goreng, nu kerebek sora, nu hoak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budang kabeh jelema. Mau terampung ke masjid ngan lain salat dengan kebugan nu adan. Inilah nada. Ngawas Quran meunah teh make nada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada nya nerangkeun sifat wajib Allah 20. Kolot baheula make nada. Wujud kidamba lil hawa kurroti roda terus ilmu hayat sama basor kalam haliman samian Bandungan ku bapak tuh ini apal keneh nah pendidikan bareto make nada bener mata entong anti karena bab nu kitu teh da anti sote lamun pahili ibu resep dangdut pahili jeung adan ta eta omongan drakul kereta jeung adan juga dangdutan hayalah sholat hayalah ta si eta nu beuneu teh mah atuh ieu pahili ngaji Quran pahili jeung karawitan tahun alus bismillah alus nah peletuk teh ka dituna Bismillahirrahmanirrahim peletuk teh saupami hantalapat urang kantos tepang kumaha mustami nu gelok pahili batak tong pahili hiretam bias pagirang-girang pancuran gerak cicing dina potensina masih nah aman asli sok di Arab aya halal ge halal oh di Arab nu aya teh di Indonesia naon eta geus jadi bagian daripada budaya bener batak teu kudu pasean dan atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar Bapak maca sholawatnya aya nu sarupa daun aya nu maca sholawat jiga es lilin Allahumma sholli ala Muhammad aya oge nu maca sholawat jiga ira sholatul hoho salamun hoho ala toha rasulillah beda jeung nu tadi aya deui nu maca sholawat jiga nu jengkel sholatullah salamullah ala toha rasulillah sambut ku jamaah lagi eta barareda entong pasti aku beda tetep nu dibaca mah sholawat keneh sholawat selesai
Bapak ayo nu maot ngilu tahlilan, cara tahlil di urang aya tilu, anu tungkul nu ngagideug jeung nu muih. Aya anu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar. Aya anu bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mah nah teu tungkul, tong baca nu kumaha nu tungkul ngadon sare. Jadi imam di ngagideug ngaran teh sare. Lalu dari nu katilu nu muih illallah illallah sajam satengah nah ada dahar-dahar acan golok-golok di uger. Balik di masjid ayeuna si eta tahlilan batur isu mah ulem urang nu boga uleman ternyata si eta di tahlilan deui kurang. Nu tungkul nu gideug jeung nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. RT jeung kadus jeung ustad jeung jamaah jeung tukang son dakwah ku carana masing-masing. RT dakwahna ku pamarentah, ustad dakwahna ku ceramah, tukang son dakwahna ku ngoprek eta, ibu-ibu dakwahna ku datang. Kabeh ge keur dakwah, entong asa aing pangbogana nilai, kabeh ge keur dinilai, mata piceun sifat rasa maneh. Bener. Ibu teh keur dakwah itu cimok blok tadi keur naon balik. Lamun lain boga nilai dakwah bisa yang balik. Tuh pemuda anu di kota arusaha doakeun ku ibu teh ieu terjadi teh karena pemuda anu di luar balik ngayakeun halal bihalal song nu 500.000 nu 200.000 nu 1 juta urang ngayakeun euy pengajian saha nu untung urang. Bener tuh. Berarti ibadah nu paling gede saha itu tuh donatur nama para pemuda disebut we al-mukarrom. Sabab al-mukarrom teh nu mere lain nu dibere. Matak bapak tadi nyebut al-mukarrom nana gerhana muringkak bulu punuk da al-mukarrom nu mere lain nu dibere. Sedangkan posisi kuring ayeuna nu mere tah nu dibere. Al-mukarrom itu tuh donatur. Nuhun al-mukarrom. Atur eudeuk cenah cek ustaz jadi al-mukarrom mung kope ke bapak. Dan al-mukarramah kudu mere lain dibere sedangkan kuring posisi ieu teh dibere lain nu nya mata pek al-mukarramah keur bapak. Bener ya tuh lalakon ieu anapun kehidupan setiap manusia sarua wae bener salah daek kedul alus goreng rampa kana awak bener salahna daek kedulna alus gorengna kabeh ge pada boga. Ya bapak-bapak anu dipengker osok bapak bener osok salah tuh geuning mata lamun urang osok bener osok salah tong lalajo kasalahan batur da urang ge osok salah jiga ibu osok daek osok kedul gerak eureun nyaritekeun kedul batur da ibu ge osok kedul jiga tuh geuning batur teh urang teh mata bikeun rasa artina rasa batur rasa urang jadi batur jadi urang bingung batur bingung urang teungeunahna batur teungeunah urang mata Islam datang teh tarima ku hate anu make rasa sehingga batur susah bakal hayang melaan batur bingung bakal hayang nulungan batur tijalikeun hayang mantuan. Ieu Islam teh nu boga rasa Pak jah hingga ayeuna teh Islam aya ngan rasa sakabeung eueuh. Bener. Iya pengajian bisa jadi karek pengajian can aya rasaan tetap paingan batur teu kabita ku pengajian urang da rasana Allah. Kalaupun bener ibu pengajian mah jujur balik pengajian teh bakal semea dareh deh alus budi hade basa nyaahan asihan deudeuhan nulungan nu goreng kasalaki jadi alus anu teu ecreug jeung tatangga meta hampura nu teu akur jeung dulur jadi akur. Inilah ladang pangaosan lamun teu kitu rada meujeuh batur teu kabita ku urang da urang pengajian ukur seremonial ulem ustad tagogeun son jamaah aya isukna anggeus. Bener naon proses kahirupan kahareupna leungit nu diulumna ge pan ustad viral cenah kitu. Padahal mah eueuh nu viral eueuh teh sarua keneh. Asli ibu viral naon viral pret. Anu panggede-gede jasana lain kuring nu panggede jasana mah ustaz setempat. Ustaz setempat bukan teu viral tapi amalna gede. Nu viral kieu mah cantang tuh amalna gede. Gerasa engke ulem abdi tuluy tong dibayar datang moal. Hari ibu suudon Gusti. Iya, bener banget garoreng hati. Tolong mas mah, aduh. Kuring ulem tong dibayar datang mah. La ilaha illallah. Ari ibu ngadengekeun tadi ceramah bersih hati. Beunah.
Eta mah tinggal tanya ka nana gerhanana eta kitu sugan cek maneh saya teh ustad lamun maneh diulang teh dibayar datang mah abdi tilu pahala lamun penceramah teh dibayar teh hiji kuring make mobil make bensin berarti pahala sedekah harta kuring datang ka dieu silaturahmi nu teu bawuh jadi bawuh berarti pahala silaturahmi katilu kuring teh nerangkeun ilmu secara teu langsung kuring boga pahala tina ilmu tilu pahala keur kuring lamun bapa jeung ibu teu mayar kuring tapi lamun ibu bapa mayar artina pahala leungit duit menang tinggal sedekkeun kana awak eta kitu maneh deuk milih duit milih pahala kira-kira cek ibu milih duit milih pahala geus udon deui wae anjir teu tobat-tobat mata kehidupan manusia teh kudu era disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, disebut ulama era, ibu era nah mah jeung era disebut ustad, kiai, ajengan teh sesebutan manusia cantang tuh disebut ku Allah kartos pak kuring disebut ustad teh ku bapak kuring disebut ustad teh ku ibu bawa kahareupan Allah can pantes ka kuring nyebut ustad naha sabab karakter kuring lain karakter Nabi Muhammad hate kuring lain hate Muhammad sedengkeun Kangjeng Nabi Muhammad ngajarkeun ka umatna warasatul anbiya pewaris para nabi teh nu kumaha nu bageur nu someah nu dareh alus budi hade basa jembaran sabaran alusan ieu warasatul anbiya teh balikeun kana awak Kangjeng Nabi kurumuy tatangga ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana geus nepi kitu teuing Nabi geus ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi kok atuh rezeki maneh milih kuring ayeuna kuring ti dieu di bahanan jug pegat di jalan ke Pak Ustad di bahanan ku para pemuda di bahanan dibikeun moal garoreng deui hatena nah ibu hati tempat gitu tuh nyapa berarti urang nu hadir di dia lamun aya ustad kiai ajengan hampura entong genah teuing disebut al mukarrom tong bangga teuing disebut ustad nah can aya bukti tina warasatul anbiya nu sabenerna aduh insyaallah bicara mah gebeg sararea da pan urang mah hayang diubung-ubung ku batur ongkom bapak ustad riweuh mending ngarasa we diri urang teh ukur dihormat kali-kali mah pak urang teh ulah ngarasa diri ukur dihormat kali-kali mah urang lah ngahormat batur kadar eta batur deuk ngahargaan urang henteu pangsa bodoh nu penting urang geus ngahargaan batur di dieu nilai ikhlas bakal terjadi nya teu meureun paham nepi ka dinya konstekna konstek kahirupan Islamna hate mata Islam teh tarima ku hate sehingga jelema nu narima Islam ku hate moal nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah moal nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah moal ngadeng-ngadeng kongkorong ka jelema nu teu make moal nyebutkeun baju weuteuh ka jelema nu teu boga apakah ibu geus kitu kanggo goreng hate sok ketambahan tong nyaritakeun sawah ka jelema teu boga sawah tong nyaritakeun imah ka jelema teu boga imah mata kamari Idul Fitri ieu teh pelajaran hirup Idul Fitri teh bunga bahagia lantaran geus beres bulan Ramadan sasalaman leungeun ngan bibir kudu nepi ka sasalaman ulah loba nanya nya teu gentos acuknya tah nganyerikeun teh ayeuna mah awak teh kuat jadi montok nganyerikeun batur teh katilu pemuda keur arusaha balik poe kamari ditanya ku ibu teu acan kana nikah hayang nonyok asli nama sensitif perasaan gitu bener tuh sensitif perasaan gitu kuring oge pan sarua kamari Idul Fitri sasalaman mah sasalaman leungeun kan eta juk peletuk teh ngomong teu acan keneh nikah teh wah hayang kitu eta sidik acan darah ditanya kan ditembok teh di da eueuh tadi mah lain yang anu ting ngoguyupuk lain yang anu pintar sholawat lain nu sok pangaosan lain nu apal Quran lain nu sok ka masjid lain nu ngarti hadis lain budak pasantren pijodohna abdi teu lepo atuh urusan tiung kumaha abdi meuli pamajikan bakal make urusan ka masjid kumaha abdi ke masjid pamajikan bakal milu urusan sholawat kumaha abdi maca pamajikan bakal ngiring tapi hiji abdi pangangankeun nu teu beuki duit kajian santri salapi kajian santri 16 tahun resiko saeutik mah anggar jadi aya teh mata ku abdi teu
teh Allah kita buat yang kicap lagi oh yang baru kipisan baru apa nih konteks Islam komo lamun kauluman geudinya mun urang kauluman keur sasalaman jeung panganten gede sok aya iraha can deuk nyusul eta teh kana haten teh kota dipintar ku lulug kan dari kuring tarang ngalawan antep we kan bae cinta teu kudu dilawan ku kuring ke ku Allah dipanglawankeun cek teh poe isukan aya tetangga maot siapa eta datang keur dikureukeun kumaha cek kuring bah iraha deuk nyusul jodoh pati bagja cilaka lain urusan manusia jodoh pati bagja cilaka urusan kun payakuna Allah maka moga-moga urang aya dina kun payakuna bikadinya heula kalem blus Idul Fitri kamari deuk naon teh gituan teh bulan Ramadan ngajalankeun ibadah puasa sebulan camplot teh deuk naon ibu teh la'allakum tatakun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu hei jalma-jalma nu iman ibu ngarasa iman kuring ngarasa iman maka bulan Ramadan jelema iman siap eureun barang dahar sabulan campleng siap eureun nahan sagala-gala siap eureun nyaritakeun batur siap eureun tina perkara goreng na hate sabulan campleng urang dilatih sabab urang geus kawengku ku gelar ti Allah ya ayyuhalladzina amanu hei jalma nu ariman kami dek ngeureunkeun maneh tina barang dahar beurang jelema iman atoh jeung bunga deuk teu atoh kumaha nu nyebut amanu lain manusia tapi nu nyebut amanu adalah ti Allah langsung mata kamari bulan Ramadan teh urang teh atoh nah dipanggil ku Gusti ari ieu lamun dipanggil ku kades atoh teh ada dibere duit gitu kahatur ibu-ibu jemaah pengajian kedah ke kantor desa yen bapak kades bade masihan sakalung beas atau eta teh dipanggil ku kades cing dipanggil ku Allah atau geuning ieu buktina mah kalah ayeuna atohna sehingga Kangjeng Nabi atoh ya ayyuhalladzina amanu hei jalma nu ariman bungah bebeakan nah sabab Nabi apal kontekna Ramadan teh kahiji bulan barokah dua bulan nuzulul Quran katilu bulanna diampuni dosa matak Nabi atoh datangna bulan Ramadan sabab Nabi umatna geus dipersilahkeun untuk dihapus dosa ku Allah ketika jalma ngajalankeun ibadah puasa datang we akhir Ramadan Nabi ceurik sieun tetepung jeung Ramadan tahun hareup cikan urang akhir Ramadan jebleh teu mainya aya nu ceurikeun kuring cing teh kunaon masing sabar keunda engke cenah teh bakal tepung deui jeung Ramadan tahun hareup mah celeuin mikiran eta naon atuh make jeung ceurik can ka bedag baju si eta jadi ceurikna urang jeung ceurikna Nabi maknana beda diajar nahan lapar diajar nahan dahaga nahan lapar jeung dahaga itu babari pak nahan lapar jeung dahaga bapak kamari lapar tapi aya waktu maghribkeun buka ibu ngalaparan diri tapi aya saurna tapi tetangga urang jeung baraya urang lapar lain ku puasa tapi lapar karena kalaparan maka geus datang bulan Ramadan geus meujeuh hate bapak hate kuring hate ibu nahan lapar jeung dahaga poe ayeuna kudu aya peduli kanu lapar kanu dahaga artina Ramadan ngajarkeun sosial kahirupan ka jelema anu sahandapeun well bener ya nu hadir lamun dihitung aya kana 400 jelema tina 400 jelema lamun ngaluarkeun duit 10.000 artina geus 4 juta Pak 4 juta bikin KRT, bikin KRW, bikin KDKM, PDKM ieu ladang tina pangijian buka 4 juta cek DKM keun jumaah urang bagikeun ka saha ka yatim ka miskin poe jumaah abringkeun yatim abringkeun miskin yeuh kitu beas yeuh yatim yeuh keur sakola ladang pangajian berkah lamun aya asar apakna nah tibareto urang pangajian nu yatim diantep nu miskin diantep lantaran pangajian hanya sebatas teorina bener teu Pak sok bisa ada kayak nage sok ti ibu 10 ti abdi 100 sok ada ngan mudah-mudahan entong we ya bisa ada sok tinggal lagi tan bisi di dia aya budak yatim hayang disakolahkeun ngomong Ustaz kita deh budak yatim hayang disakolahkeun moal burung disakolahkeun ngan memeh kuring abi aya adeuk nanya heula nari kades teu mampu maka jeung minta ka Cimaung nari urang dia eueuh ka mampu nyakolahkeun budak yatim sasiki maka jeung dibikeun ka abdi ge ditu riweuh atuh cing we kurang dieu mun riweuh teuing Ramadan disebut
disebut sahrul Ramadan. Ramadan teh sahrul Ramadan artinya bulan panas. Ayeuna panas teh sapanas panas na panon poe moal aya nu leuwih panas tibatan mantan dikawin batur. Nah Ustaz apa ngarasakeun mantan kawin na urang acan datang ka ulun wah kuat sadireraba asli kuat hayang hancurkeun kana panggung kan ditahan teh ternyata panas na panon poe masih kena aya kipasna tapi panas na mantan dikawin batur tidak ada kipasna iwati kabur. Naon atuh Ramadan teh panas urang lalajoan atuh panas teh tuh lalajoan gerakan hileud manasan diri ngabuntal diri sehingga panas teh tina hileud ngabuntal diri 30 poe nepi ka panas dirina tapi tina panas robah bijil jam-jam kukupu disebutna. Cik, Bapak kemarin puasa aya teh robah henteu? Kalau begang aing mah kalau begang kan bae da 3 poe jeung bayuh deui atuh ka cariri tah baru sokil deui puasana hileud ngabungkus dirina nolol jangjang hileud robah jadi kukupu keur jadi hileud jelema sieun geus jadi kukupu jelema resep tah Ramadan kamari urang puasa teh lamun kamari urang pikarujiteun datang Ramadan jadi pikalucueun lamun kamari Ramadan pedit sumping Ramadan jadi bager ieu tah puasa seperti hileud teh batina hina jadi mulia tapi kenyataan mah urang puasa teh jiga orang orai ke pan cicing 30 poe cicing menyumput bijil geuning kulit dirobah kulitna ganti kulitna tetep ngaranna orai urang geus sieun ku orai da sifatna sifat tah eta mah mangga kumaha bapak we nah bapak nafsirkeun puasa urang geus jadi hileud berarti kudu robah sifat lamun urang nafsirkeun puasa urang jiga orai ngan sakadar gentos acuh datang Ramadan teh pagining-gining bajuna palus-alus tiungna akhirna teh tiung denai baju denai HP Oppo ngan hampura kana hutang babari poho padahal heulakeun mayar hutang well heulakeun mayar hutang lain baju gining da wirang piknik ka bedag ai mayar Bang Emok henteu kala di tempat teh jeung pasaliniran itu. Jadi orang puasa kemarin teh jujur karek ganti kulit, can robah sifat, can robah wujud, can robah bentuk. Anger we nu hasem beungeut balik deui kana hasem beungeut, nu pedit kembali deui kana pedit, nu ngomongkeun batur ge kembali deui tanggal hiji geus riweuh. Da eta meureun sabulan jempe bibirna, nah tanggal hiji wah bacetrot beak atuh. Beak deui atuh ladang Ramadan teh. Berarti hampura karek bisa puasa seperti orang. Ku sakitu ge lumayan. Kan we nu ngandele mah Allahnya. Kan kudu aya tina hate hayang ngarobah sifat. Sahrul Ramadan bulan Ramadan. 2 Syahrul Barokah bulan barokah. 3 nuzulul Quran tempat datangna Quran tepatna tanggal 17 Ramadan maka Al-Quran datang ka Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Beres ya Ramadan nahan lapar jeung dahaga naon hikmahna kudu peduli kanu lapar kudu peduli kanu dahaga sagedeung deui usum halodo tukang tani tong sarakah teuing ku cai naha apa nu tadi nahan lapar nahan dahaga kudu peduli kanu lapar kanu dahaga hiji kamari Ramadan masjid pinuh kudu tarawih ayeuna kumaha tah geus 4 poe kembali ke laptop mata gambaran lalapan hirup sabanengan dina tarawih wah urang ti hokat ngadoa geuning ka Allah ti subuh nepi ka isya beres isya dekul tarawih dredeg ngadoa calek ketek teh Pak urang ngadoa beak ti subuh nepi ka isya nah ada ku itu mah Allah langsung ditelepon nepi ka nyiap ti kencat mah keur isti ditelepon Allah langsung urang penta nomor HP derdeg pan urang teh tarawehan tah bisi di dia aya Pak Ustad aya Pak Kiai kudu bijaksana nalika urang jadi imam reret ka tukang jelema nu teu apal Quran maka nu dibaca teh juz amawe Al-Ikhlas Anas Al-Falaq nu kitu nu kudu dibaca teh ieu mah atuh hareupeun anu bodoh nu dibaca Al-Baqarah puguh nu pepelengkingan nu ape jadi beuteung teh bari tukang sarokaat wae geus hampir 10 menit alif lam mim
kumaha tukang wah bahaya. Artinya imam teh kudu bijaksana karena pangabutuh jamaahna. Lawal tahfidz Quran nu dibaca 30 juz sapenting nepi ka tamat tarawih nepi jam 3 subuh bakal kapake moal Pak. Deg nepi jam 3 subuh nu tarawehan melongkingan geus gagaro. Karek ieu kana 10 juz amin. Dan nyindiran bubar teh masjid jijing kurungan jadi suku isukna teh eueuh di ka masjid sinten mangna teh ka masjid wah imamna rada gelo imam dicarekan kudu moy we jeger imam eta datang digemok entong cenah maneh entong imam di dieu juga teangan masjid maneh di dieu khusus rek di imaman kudu hade nu disebut nu hade jeger Pak make tato deg imaman nu dibaca al-ikhlas wa habr hayang eta ge rakaat kagenep beureun Anas ngarere teh laka tukang da poho deui wios cenah puluh deui eta cek jamaah lajeng we cenah. Nah ada jam 8 Agus tarawih pada muji terus sangka cenah maneh aing mamon kuat hade kitu disebut hade teh nah tereh. Inilah Indonesia. Inilah tata majemuk dina Ramadan teh majemuk. Subhanallah Gusti. Kembali atau kepada Idul Fitri datang na hiji Sawal manusia disebut Idul Fitri tandana takbir tahmid tahlil pan gujur sabebeting Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allah bisa yang ke hese alah batur soraan ada moal tuh antep cenah takbiran berarti lamun geus aya eta tanda bahwa urang teh Idul Fitri kembali kepada kesucian atau bunga nama kejeung bunga geus coplok tina Ramadan. Eta mah versi budak Nora, versi budak nu di kota balik ka dieu tah takbiran maka bedung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Versi budak Nora tah versi Abah Malin kitu Allah wah Allah tah versi Abah wah Allah akbar napas pondok eta banyak keneh pan jadi angka panyambung eta hailellah mau jadi eta versi budak Nora jeung versi Nora. Nah bere-bere di tukang barisan kedua lain budak Nora geus aduh budak Nora besar di jam 11 peuting olot deui ano kuah barano kuah barano kuah barano ilang anggar kumaha diharap eta hailellah wa muhammadun eta versi polo geus tong dipermasalahkeun antara versina antara nadana tapi aya naon eusi di jerona Idul Fitri kembali kepada kesucian hiji takbir dua tahlil tilu tahmid Allahu Akbar jelema nu kembali kepada kesucian mengakui bahwa Allah nu Maha Agung artina kasombongan teu dipuput maka jelema nu kembali kesucian mah hatena teu pernah nyombongkeun diri. Nah kembali kepada kesucian urang datang kadunya orok beureum disebutna huntu eueuh seuri tapi lucu tapi nini biar huntu seuri artinya geus aya virus-virus tah Allahu Akbar Allah nu Maha Agung artinya kasombongan tong dipuput. Inilah Idul Fitri kembali kepada kesucian kasombongan ulah aya da Allahu Akbar mah Allah nu Maha hartos ibu pikadinya dua la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu kudu diaku salian teh Gusti beunghar dibeungharkeun bisa dibisakeun alus dialuskeun daek didaekeun maka nu ngaran hirup la ilaha illallah teu butuh pengakuan batur teu butuh sanjungan batur teu butuh pamuji batur da kabehanana ge la ilaha illallah atas nama izin ti Gusti Allah. Sok akur-akur kana hate tah lamun hate geus leungit sombong geus sakala rupa dibalikeun ka Allah kembali kepada kesucian nu katilu walillahil hamd
sagala puji kagungan Gusti Allah. Geus leungit sifat hayang dipuji, leungit sifat hayang disanjung, leungit sifat hayang dipuja-puja. Matak jelema biasa-biasa bae, teu kudu nyanjung batur, teu kudu muji batur. Nah, bisi eta jadi asa kapuji lantaran loba nu muji. Leuwih hade bapa dihina batur nyegruk hareupeun Allah daripada urang dipuji jajakakan seserian tapi nukang nongong kejeung Allah. Cicing rada hese ieu. Leuwih hade ibu dihina, dipitnah, dicaci, ibu ceurik dina sajadah hareupeun Allah katimbang ibu dipuji tapi ibu kaluar tina sajadah nukang nongong jeung Gusti Allah. Matak isuk lamun ibu aya nu ngaledek nu ngahina nu nyaci nu maki tong dicarekan. Nuhun. Nuhun. Bisa teh mun dihina ku batur nuhun. Jika bagong nuhun. Ya eta irung batur teh nuhun. Hese. Nah make jeung nuhun. Bapa ngahina kuring, bapa ngaledek kuring, bapa mitnah kuring. Artina Allah keur nyaah ka kuring. Sabab aya dosa kuring nu teu bisa dipupus ku salat, dosa kuring nu teu bisa dipupus ku puasa. Eueuh deui carana mupus dosa kuring ku cara dihina batur. Matak hakikatna jelema nu dihina itulah jelema nu dipilih ku Allah leungit dosana lantaran panghina batur. Matak ceuk bahasa kuring aya nu ngahina nuhun. Artina Allah keur milih urang dipupus dosa ku pangledekan batur. Hese pan nepi kadinya teh. Teuing nya teuing nepi teuing moal ilmu urang nepi kadinya. Da kenyataan mah dihina batu teh amak kan. Walillahil hamd. Naon disombongkeun gedong sigrong balik nama jaran kedong, mobil mewah diantarkeun ku pasaran, sawah lega dikubur mah dina sawah batur bari eta ge meunang hibah batur. Jadi naon nu dibanggakeun? Ternyata lapan Idul Fitri leukeun kasombongan, ulah aya diri pengakuan, katilu balikeun sagala puji ge kagungan Gusti. Itulah syarat Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kata kadea omean mah hate, omean awak mah bebari ibu hayang gelis diwedak di lipstik tuh kata ong gua abdi kejauhan gelis teuing teu kadeukeutan diwedak di lipstik nya lah hayang gelis enteng tapi nu hese mah gelisan hate teu saeutik wedakna kandel bibirna beureum tapi hasil pamatuh berarti saya tah aya nu leungit naon akhlakna. Nah batur dengan ragangan bedak mual, batur ngahargaan lipstik mual, dan batur bakal ngahargaan karena akhlak. Maka nu kudu kurang diomean lain beungeut deui. Akhlak. Geregek atuh da. Bener tuh. Ayeuna awak ibu eta ngareneng awak pertanyaanna ngareneng jeung hatena teuing. Nah eta ulah teredet kana jam tangan bagus. Eta jam geus anyar deui. Eta awakna teh ngareneng teh. Berarti hate mah keur teu ngareneng. Bapak di masjid ngareneng dah ngareneng jeung hatena teuing. Teu saeutik awakna ngareneng hatena teu ngareneng. Bubar di masjid ngomongkeun salat batu. Si eta mah nyai salat teh utek-utekan kitu. Heeh culang-ceuleuh asa teu kudu kitu nu ngaran hirup. Kunaon make jeung kudu merhatikeun batur awak urang ge perhatikeun ku awak urang. Jelema nu luhur elmuna bakal sadar bodoh dirina, jelema nu wawuh ka Gusti Allahna bakal poho kana kageuleuh batur, bakal poho kana kangewa batur, bakal poho kana kacua batur, bakal poho moal nyeri hate nalika keuna ku pangledek batur. Nah wawuh jeung hikmah ti Allah. Nah ibu lamun boga salaki goreng nih goreng. Simpulkeun jelema goreng. Leutik, hideuh, jeding, petot, irung leutik, kumis leuwih leungit. Oh, pan keur ngomongkeun nu goreng. Tuh. Cici, hei nikah jeung ibu. Keuntungan besar keur ibu-ibu nalika ibu meunangkeun salaki nu goreng. Kalau mana untungna nu goreng mah moal hayangeun salingkuh. Nah, da moal payu da goreng. Ieu teh hikmah lur. Tolong ku bapak dina kitab Al-Hikam, tak ieu teh hikmah eta maksud guring teh. Dina Al-Hikam kan eta nu dijelaskeun. Hikmah, heuh bener nya. Mata coba ibu lamun boga salaki kasep, mun wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Nah ibu bakal jongjon lamun boga salaki kasep moal ini usaha dituturkeun ti sawah rada telat dicuriga nah rada keung bener eta kasep bener nah arek ngalebokan kasep rumah tangga
mata wayahna mending kene boga salaki nu goreng aman pak beli bapak bade salingkuh moal mah moal nah diheung payu inilah hikmah lamun diantara riungan urang di dieu aya nu sangsara malarat rosa tah nu sangsara tong nyeri hate tong leutik manah dihina diledek difitnah dicuakeun ku batur mangsa bodoh peda urang sangsara hargana peda urang sangsara ditudingna tenang hareupeun Allah ieu nu pangmulyana naha moal ditanya hartana dipake naon ti mana harta artina teu diragangan ku jelema karena sangsara hareupeun Allah mulia karena moal ditanya harta ti mana jeung dipake naon tapi nu beunghar wayahna kudu siap-siap kudu pinter ngajawabna di mana harta dipake naon nu miskin lamun malaikat salah nanya di mana harta dipake naon eta nu miskin kuat pede ai malaikat geus nyawa teu gablek tapi kan nu miskin mau wani ngalawan ku malaikat nu beunghar mah ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon ngagebog bebeakan nah apal hartana dipake judi apal hartana dipake pugu apal hartana dipake meuli awewe apal hartana dipake ahuntah tapi nu miskin lain teu hayang beger ngan teu gablek duitna nya hikmahnya bisi di dia aya anu sangsara nepi ka tuang hese tenang ibu tenang di akhirat ibu mulia di dieu lamun aya jelema beunghar tong sombong-sombong teuing di akhirat bakal ngadeg-deg lamun teu bisa ngamanfaatkeun eta harta bener ya atuh hirup mah batak cepreuy ge naon harta gitu kan batak poe ayeuna poe ayeuna naon teu boga duit lamun loba nu hajat tong mere anggur menta kan hajat jeung kudu mere digablek kunjung dalieur kumaha atuh da hayang mere wae padahal anu dititah mere mah jelema aya nu teu gablek mah tong mere antep we liur da teteh mah tuh teu lieur kumaha melaan ka hayang naon hayang mere padahal sangsara mah antep batur hajat paduli ngaliwat teh urang tuh eta era make jeung era kan bae otak hayang teh nu hajat teh kudu karena Allah nu miskin teu mere teh bere konca tuh berarti mun nu miskin teu mere rajin dibere konca mina dibiceun opat hiji parah hajat itu patut teh nu ku amplop ayeuna pan amplop 50 mihna 5 botan hiji minyak hiji nah di amplop 25 dicopot botanna hiji bisa aya nu kitu di dieu teuing nyaho teu ancruk ka dinya hikmah Pak nu kudu dilalajoan ku urang teh adalah hikmahna naon bapak dihina bapak diledek naon hikmahna urang jadi embung ngahina batur embung diledek batur nah geuning urang dihina teh nyeri tah eta hikmahna ibu sangsara bapak sangsara naon hikmahna leupas tina hisaban dunia coba nu beunghar dihisab dunia geus ngadeg-degnya bener capek lurah ternyata hirup teh sarua kitu kene mata teuleum atuh ka jero teuleum poe ayeuna jelema dihargaan karena gedong sigrong mobil mewahna zaman nabi nu dihargaan jelema karena amalna poe ayeuna jelema dihargaan karena gede hartana bandungan ku bapak tuh nu di luhur 271 triliun koruptorna tapi ye masih kena dijaga dihargaan disanjung dipuja-puja padahal bangsa rakyat leutik anu sangsara saha nu ngajagana saha nu malirena saha nu ngahargaanana poe ayeuna urang geus tibalik ieu otak loba ngahargaan karena hartana kajeun ka bangsa tapi naha nu miskin anu jujur tara pernah dihargaan setia tidak benar ya bari reugin tini ayeuna nabi mah beunghar ngangkat teu miskin ari umat nama miskin ngan hayang kateu beunghar mata geuning kongkorong dijual waktu corona
gelang dijual tapi enak make kene ternyata kongkorong teu bisa diekslok nah ada tina lajada ladang tina sekolah kunaon sih keprok segala kunaon ibu ya saha tah teuing dek di ekspektasi teh tamu teh eta kongkorong teh cenah warisan padahal mah eueuh suratan mau sami sakali teh geuning kodo ini ka pasar di konengan deui nah aja teh Gustan nepi ka apana kadinya apaan abdi sok nempok ternyata Pak nu ngaran hirup bungah mah aya dina syukur yuk ulah urang teh kajeun sangsara sing syukur kajeun teu boga duit sing syukur kajeun sagala rupa nu kajadian sing syukur sangsara bersyukur ku sangsarana keun bae pa barang dahar jeung uyah nu penting jagjag atuh sare dina samak nu penting tibra daripada sare dina spring bed menang iridit moal tibra-tibra da isuk teh bakal aya nu nagih bener ya asli sudah percaya sih guguru hirup teh anu sangsara mah adem ayem ngaroko anu bakona bau reungit paeh di ditu da eta hangit di bau bakona bau belenok reungit ge baru hayang nyocok kabur we geus dikata ku bau lagi atuh tapi pancager awak barang dahar nu miskin teu diatur aya taraje dahar ke ibu aya kalapa dahar naon Pak ke ibu kalapa aya bobo dahar coba nu beunghar geus apik barang dahar teu kengeng nuang daging sieun darah tinggi teu kengeng nuang daging domba darah tinggi daging hayam kolesterol daging sapi sieun antrak heuh gedong sugar mobil mewah aya dahar jeung uyah coba si miskin geus teh loba kakeung leres sebut maroko jag we si miskin nu beunghar mah rilen cenah ngaroko da sieun paru-paru sieun ku paru-paru lamun maot nu beunghar keung pamajikan geulis keneh harta loba keneh anak juga lah keneh coba nu miskin bah setiap balon maot isuk paduli geus bosan di dunia ieu nepi ka eueuh hate goreng ieu kolot ieu teh hikmah lur mata kurang tong hargaan batur ku hartana bisa jadi anu patut ku urang dihargaan karena si ieu nu teu boga hartana mata alus nu deukeut jeung jelema miskin nu wawuh jeung jelema yatim ieu nu alus mah Pak lain nu deukeut jeung jelema beunghar lain da lamun urang deukeut jeung jelema beunghar mah urang boga imah hiji batur dua bakal panas hate si itu geus dua urang boga mobil hiji batur geus dua batur geus dua cobaan ibu boga mobil hiji gaul jeung jelema nu teu boga ban-bana acan bakal bijil rasa syukur nyaah eta kampung hirup mah dina syukur nu sana ini mah aya mustami ke protes ka ustaz jadi nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka magrib geus oke rame sorangan kurang marek balik da beres ti dieu ge abdi rek ka Cisurupan di Cisurupan masih kena aya deui ieu aya deuk tutur-tutur kan tah ieu teh nana gerhana ibu nana gerhana si kodir kade salah itu ngulung kodir sih lo nana gerhana ya nana gerhana asahan nu ngomong si kodir banyak banget kiri disebut si kodir ulang oh ayah namanya nu samina di dia nana kodir oh jadi ayah wah ada mana nana gerhana itu mana nana kodir cing atau kodir oh ayah sami oh jangan hiji deh itu ngaranana menang gelas lah dan ngaranana unik Pak ngaranana mah unik nu teu meunang ku batur jadi meunang ku nana ulah saomong-omongna mun lain omongeun ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteun ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun ulah sacabak-cabakna mun lain cabakeun ulah sacabok-cabokna mun lain cabokeun sok ka dieu coba tadi kodir ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteun kodir da teu Betul ah, enggak ada mau dirobah ngaran, anggar dek, nana gerhana.
keun bae tong disebut ustad, keun bae tong disebut kiai, keun bae tong disebut ajengan. Geus we lamun bapak ka abdi ngaku anak, pek abdi teh anak bapak, lamun saluhureun ka abdi anggap meureun adi, lamun ibu ka abdi anggap dulur. Itu pemuda tuh nu di Bandung, nu di Jakarta, anu keur usaha di luar, doakeun ibu sing sukses. Tadi kata maranehanna teu poho aya kesukses balik di kalemburna derdeng ngayakeun acara kieu nya. Padahal dia biheung meureun. Lain seui da apal tina raraina gitu. Tuh, sok doakeun sing sukses. Urang mah usaha keluar teh saminggu deui meureun bakal aditu deui ka kota deui sing sukses. Nu usaha itu jeung ieu sing sukses, sing beunghar, geus beunghar supaya inget kanu miskin. Sing pinter, geus pinter sing inget kanu bodoh. Sing jadi pejabat, geus jadi pejabat sing eling ka rakyat. Sing jadi ustad, sanggeus jadi ustad bayahna kudu ngoncoran awak-awak jalma anu teu apal kana ilmu agama. Leres Pak? Aing geus leres mah ngeusan ya. Ya, nana gerhana ya. Ya. Nah. Dina YouTube. Oh, aya. Dina naon deui? TikTok. TikTok. Oh, iya geuning nu meakeun kuota salaki teh ieu. Nah video ti saha teh artis di angge kuota di saha ibu? Ti caroge waduh ridho eta salaki ibu dibelikeun kana kuota. Hek izin heula kan. Boro-boro pake meuli kuota, pake dangdan ge ulah lamun salaki teh ngijina. Da eta atuh ibu panyakitna hiji, aya duit ti salaki, aya dangdan keur batur. Oh wios lamun nonton anak gerhana mah lamun lain tong. Wah, lebih ke gitu eta ancaman bisa lagi. Wios sama anak gerhana mah. Mun lain entah. Kumaha ibu lah deukeut 100 ribu sabodo. Beungan anu ulah teh duit ti salaki dipake dangdan keur batur. Anu kudu alus mah duit ti salaki pake dangdan keur. Nah eta pamajikan nu bersyukur teh duit ti salaki pake dangdan keur salaki. Ai kanyataanna duit ti salaki kadang-kadang dangdan keur batur. Mana bukti kauluman jiga ratu, di imah jiga babu. Nah, ai di kamar kok jiga hantu. Bisa kalau dipake gini banget make pukur, panu make bonteng, bibir make tomat, buat asa ngeukepan jus. Dunia apa tuh? Ampun. Atos ahnya ibu gerak rangsul, gerak nyangu, gerak masak, caroge siapkeun, nilai ibadah teh eta lain sakadar nilai poe ibadah pangaosan ngumpul, tapi ibu kudu ingat karena kewajiban kalau jadi salaki, tong betah-betah teh di dieu, salaki ngap-ngapan lapareut. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu Ibu sadayana, para tokoh sadayana, para ustad, para kiai, para ajengan, khususnya oke ke para pemuda, ya para pemuda. Moga-moga orang dikumpulkan ku Allah kalian kumpul anu pinuh ku rahmatna. Moga-moga orang sadayana alam padang kue panjang negara Tanjung Sampurna aya dina kasalamatan dunia akhiratna lahir jeung batina. Harta bana urang sing barokah, ilmu urang sing manfaat, umur urang oge moga-moga dicatat ku Allah jadi umur anu bener-bener ngandung manfaat keur balarea. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana. Paralun anu kasuhun nu ninggal di pamrih hampurna katada. Lumur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu kapuraning indri alam bana kasalamatan lawangna kabagjaan. Kembang senetik serbaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.